Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana di mana we ayana? Di Tasik, Bandung, Jakarta, sa-Indonesia pokona. Tong hilap. Pilih jalan-jalan ke tempat wisata biasa nempangan ka Leuit Anaka. Anu alamatna di mana Kang Eri? Di Bukit Nangela, Kampung Anaka, Kelurahan Urung, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Hatur nuhun, kukituna ka sadayana wilujeng nonton sketsa komedi Tahu Tasik Humor. Bubui bulan sangrai bentang anon uy panon poe di sasate bubui bulan sangrai bentang panon poe di sasate. Alah, neneng meni indahoy di dieu. Di dangu-dangu teh lagu meni halimpu, meni raoseun. Pan muhun, suanten neng mah raoseun, apan dijagi, dirawat. Asa waas jeung asa mahiwal laguna. Nah, hak itu Kang. Bulan dibubuy, bentang disangrai. Jeung deui teu mikir. Matahari cacakan panas di sate. Aden. Hai. Apa Sumanta? Mana wae? Alhamdulillah. Abah. Aden ningali awak eta aduh. Meni beki hideung. Hah? Hideung? Heeh. Hideung naon, nak? Eta pangsina. Udah wae Abah mah. Bah, bejana Abah miluan testing jadi satpam. Ya, berkayaan kieu mah kesenengan gawe, Den. Aya kesempatan milu testing satpam. Alhamdulillah milu testing satpam. Tahu saya gitu mah sesuai kayaannya. Ya, lumayan. Hari satpam teh. Hese. Ah, cek Abah moal hese, udah make otak. Oh, pinter atuh Abah Sumanta teh. Pinter udah make otak batur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring atas nama manajemen Leuit Anaka mengucapkan sukses kepada TV Cemerlang dalam program Tahu Tasik Humor. Neng, tumben geuning ayeuna mah aya di lembur. Nya ce, kapan di tempat gawe neng diareunkeun karyawan sareng karyawatina. Maklum nuju masa pandemik. Nya kitu teh ace, pan ayeuna mah kahiji hese keneangan biaya hirup. Kaduana nya loba nu di PHK teh apaan? Mata ayeuna mah kade, kedah hati-hati. Aya di lembur teh kusabab seueur pamuda anu ti kotaan carunihin. Nah, kumaha kitu? Makana neng ulah salah gaul. Ah, keun we ce, salah gaul mah nu penting ulah salah geo. Hah? Ce, kamari terus di marana? Di garawan ku neng menit teh di parire gini. Nya gue eta teh geus ti ustad. Atos naon? Nya kieu Neng, ece teh biasa we atos ikhtiar. Ikhtiar naon, ce? Tapi Neng, bingung di beja-bejanya. Ah, ce kos jeung sawae. Nya eta ece teh we ikhtiar. Nya kitu teh kamari urang duaan teh terus dirukiah. Kumaha hasilna, ce? Di diri urang duaan teh setanan. Sanajan kalakuan urang-urang garore. Aduh, bahaya tuh, ce. Bahaya kunaon kitu. Nya berarti lamun di diri ece setanan ya kalakuan goreng ece duaan. Ya.